Iya, baru saat tuh. Kira udah gak, weh? Orang janjian aja yang kelas sebelah, mah. Ayo. Ayo orang kontak. Ya. Aku tuh diangkat wae teh, Kak. Halo. Di mana? Lain itu, aduh, atul perep itu. Kumaha gitu? Orang nyun acara we lah, acarakeun janjian. Wah, siap ari kitu mah. R di DB. Siap, gitu mah iraha rek yeuna. Sok atur we waktuna di dieu mah tinggal datang ke lokasi. Iraha, Bray. Sukana tuh. Sukan. Sukan atuh sukan. Siap, gaskeun. Urang nyiapkeun hal barudak urang di dieu. Siap gitu mah. Oke. Murnian we biasa murnian lah. Oke, siap. Jangan arti ayeuna yeuh teh. Heeh, menta nu teu AC. Can 10 mah. Siap. Oh, kitu we geus merang ah. We nemu orang baralik lah orang bubar. Siapkeun diri jang sukan aing. Kudu menang euy ulah lembek aing jangar soalnya itu. Siap. Euy ah. Sukan. Mahal sih teh kieu we nya. Kumaha we? Karaluman kieu. Lalieu geus gampang. Bray. Gimana tuh teh? Gimana? Lain tadi saya kabar di sekolah kayaknya ngajak kumaha siap tuh. Ayo. Tadi tak ngangkat Sana ngaranna sa? si barong yang saha tadi nah mas nasi barong. Cenah mah hati sukan gitu. Sariap teu. Ayo, siap sok. Siap. Cara kumaha ge ayo. Pokoknya sukan mah persiapan lah di ayeuna. Siap. Ayo sukan kudu siap kan ulah aya nu baleui. Siap. Ayo lah siap. Siap lah. Asup lah itu. Heunya. Enggak orang ya. Lah ngopi ya. Ayo, geus warung nya naon. Ini kumaha eta kelas sebelah teh arek mah. Kan? Ayo. Urang mah maneh, sok kumaha maneh? Kumaha maneh? Urang mah geus sepertinya. Ayo. Ya, urang mah. Ayo. Nah, tabali ah. Siap. Nanti dia. Ada teh. Orang pahala, orang pulukeun lah. Gabut teuing.
Kumaha tuh kabarna teh jadi moal? Nyesok atur we tempat anu eta lah tong di perumahan tapi anu biasa anu sepi. Nah, ginahan lah. Siap ayo wae barudak di dieu mah. Siap wae di mana-mana lagi. Oke lah jam 1. Siap. Iya nanti dikabarin lagi. Siap. Yo. Oh, santai bos. Siap. Bray. Mau jadi mau teh? Hah? Jadi mau? Janjian ya? Jadi keren lah. Jadi tuh ada dengan tuh kuat. Tinggal kontak itu sebelahnya. Waalaikumsalam. Baik. Lain warna teh saya beja ribut di jalur jeung iri dan jauh. Heeh, edan. Rame teh eta. Rame, kurang subuh aing Kurang sebuah ya tak? Asli. Nu mana bos? Aslina. Korban teh. Batu urang mah, ngan aya beja ti batur mah ripuh. Beal. Di tenggelan atuh udah kulimaan edan. Asli can Aing hasbiruhan jadol teh. Nya kemana wae atuh Bray. Aing sibuk euy di mah ngarit anjing teh lah. Aing mah. can subuh dengan si Aum aing ge. Kamari teh kaburu lamun teu kaburu aya guru mah leuwih ripuh budak batur teh. Di tenggelan Soalna kulimaan. iri dan sama nih. Urang biasa we. Lain euy di pikir-pikir kieu mah sa bosan ributan teh. Kelas 1 keneh pira beres. Enang sere keluar di kelas 12. Kumaha teh na? Kumaha teh? Enang mending kurang damai keneh lah. Ayo kan. Setuju memang setuju. Daripada ke kantor wae kita urang bosan bosan. Ayo ka ruang BK nya. Bosan. Orang ke orang pada mungkin yang gegedu budak sebelahna gitu. Siap. Nah, kena. Orang mah setuju. Setuju. Ada nama jeung daripada di telepon, ini orang panggilannya lah langsung kita. Ayo sok. Sama apa tempatna we? Ayo buat apa? Base camp-na. Bar itu apa? Enak orang kan itu langsung. Ya. Aing mah euy si Kobe ieu teh ripuh edan beunang kumaha nya? Udah kurageman kamari ge. Sabaraha urang geuning edan aing karunya ningalina euy. Kumaha longok wae kitu? Longok kan longok we nya. Lah engke lah aya waktu malongok euy. Hei. Halo? Bung? Iya orang Agas. Di mana? Lain itu masalah si itu ya, si Kobe pas di tenggelan teh nih kolobaan. Bingung orang ge. Kumaha tuh lah ke kitu aya waktu mah ieu we, longgok we.
Mana di mana eta? Oh. Heeh. Aya kepentingan etanya. Bisa ka dieu mal engke geus beres kepentingan. Didinya. Heeh. Mal bisanya. Aduh, saminggu. Nya ka mananya tuh teh? Oh, tuh sok sok siap Ung siap. Siap. Aman. Ayo, Kobe we aduh. Aja itu produk siapa tuh? Woi. Dalam baru aing ribut sia. Kalem. Ribut lain. Kumaha maksud ai teh? Kalem. Itu aing kumaha eta si Kobe sok. Kalem kumaha? Nah, aing si Kobe teh dituna keur kumaha sok. Mun aing mana jadi aing. Emosi dah kadang teh naik ngajak ribut lain. Aing mun aya ngobrol lah di dieu aing menghargaannya ieu best aing di dieu sok pertengahan we aing mah. Oh, sok siap. Sok buruk di mana? Oh, di tuwe bah tukang lah. Sok lah buruk ini kan. Bro. Terus iya itu. Oh, kumaha lah. Kurang yang berdak kurang teh ngobrol sepakat. Bahwa berdak kurang teh ngajak damai ka didinya. Urang mah hayu wae, damai mangan urang mah kieu we minta konsekuensina. Si Kobe rek kumaha, urang sok we kitu. Ai si Kobe mah orang pan lamun misalkan orang real damai, nah orang lo ngokep kabehan. Kobe mah. Kumaha satu teh si Kobe gitu kan? Dilongok teh si Kobe. Setuju. Kabehan Yo kira kowe atuh urang detik kelas 1 kieu ributan we teh. Aya geus kelas 12 geus lulus. Kira ku teh era ku di kelas. Kumaha setuju tuh? Ayo setuju. Urang mangan menta we eta lah si Kobe urang pupu aja urang. Si Kobe mah orang lo ngake ku kabehan. Si berdak jeung di tuh nanti ke araya kabeh berdak teh ngawakilane minta hampura ka maneh teh itu. Jeung berdak ieu mah. Moal be mana? Keputusan berdak si Ambon ngamurat mah. Udah kurang di hampura. Kurang gitu mah bosan nih tegot jeung pas sebelah teh. Lain naon di da ripuh di tengah teh. Hanya kan mah paneri. Tah eta nya bener nya. Bener. Contoh mana itu enak itu. Dulu kita sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Kini kita melangkah berjauh-jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertingkah. Di bawah goblok eta nama. Cut. 2, 3. Enak. Si anjing.